kasih ijah orang nungguan ti isuk jika tengah poe kieu maneh. Mawa mah jadi wa. Ya soalna besi dipauk ku si neneng. Kira ku deui saya dia oge teu boga pikiran. Ya teh aku gerak tekep neuleuh awewe geulis. Wah si ieu mah. Mah paingan ya Urang cicing di dieu ge teh jadi tuh wah urang mah jadi juga bewa sorangan. Sagala. Persiapan itu persediaan bisa si neneng nyamper ke dia bahaya. Ai rumah tangga. Sing percaya da si Edi oge jelema tanggung jawab maneh teh. Wah si ieu mah ti tukang teh hareupan jiga nu heueuh nya. Tukangeun mah bobogohan si neneng. Wah, hayang urang teh. Poe ieu teh mun teu salah ka Jakarta. Aya wah keur tuh dipipir keur disaung keur nungguan si ieu, mata kurang nungguan di dieu ge. Gitu. Heeh, juku wae tempo keur teu percaya mah. Aya disaung. Aya disaung. Keur kieu cenah Mang Edi abi disaung cenah. Mata kurang teh ieu teh persediaan urang teh cicing di dieu tah jelema Tadi dieu mah aya bisa teleponnya. Maneh ulah macam-macam ka aing. Sedikit tah ku aing. Karena si Edi. Enggak, awak karunya awak tah ku aing. Lain kajian tepi kasar ge tungguan Gitu tungguan besi init. Aya mah soalna sok keteyepan, wah kosok diam-diam teh geuning. Tak maneh ulah macam-macam tak aing. Kudu dangdan matakan mana ijah. Mana dangdan ijah. Ya mamanya ketetepan kos gajah mana mah ketetepan. Yo, atuh teu kitu mah wah geus kabablasan ke urang. Kamari oge ke ningan. Ka meja calana Heeh, mata urang teh curiga wah. Berarti urang kari teu nya. Urang milu wah. Wah, panas. Panas maneh Ilu mah. lah. Kebiasaan wah rek ngala daun hui di tukang. Wah, rek kari teh nya di tukang. Sok rek ngala daun hui aya si nenek kira disaung. Jadi aing milu sia tungguan. Goblok sia mah rek ngaritnya. Ijah. Urang rek ka ditu heula nya. Rek dibuktikan si nenek mah. Amun si Edi jeung si neneng. Amun jeung si Oh, neneng. si Edi mah ngarit disaung. Ah, papir curiga. Paling ge disaung si neneng mah keur nungguan boled si anu maling. Curigaan si Jama. Rek ngarit di. Benar. Di imah ditungguan Pak Majikan rudetnya. Udah gitu lamun geus kapanggih sakali sok dicuriga we terus. Kalau ini-initan. Heeh. Rek ngarit ke rek melu. Oh gitu. Oh, rek naon panas atuh ngarit mah. Heeh nya tadi curiga terus we gitu. Kang Edi geuningan tadi di atas kaca ya wae. Nya bina ulah ka mana-mana saya ieu teh. Nya tuh tinggal uwi teh can beres ku bade ngari ku atuh teh dijanjian di dieu. Teu aktif wae anak. Panas. Aing teh ijana ka mana? Teu aya duka ka mana gitu tuh. Kade atuh aku kamari deui ah. Palaur abi mah hariwang. Moal Ajarkeun kumaha. Hariwang ah. Lah kumahanya abi teh teu paruguh can aya ijahna. Moal. Sia kana naon?